Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih dina serat Yunus ayat ke-78 neraskeun nu kamari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nyarita saha Fir'aun ka Nabi Musa jeung ka Nabi Harun. Saur Fir'aun, aji tanah naha anjeun make datang Musa jeung Harun lital fitana nah atawa anjeun rek ngabengkokeun pamandegan kami amma wajadna tina naon perkara wajadna anu geus mangihan kakuring alaihi ku eta pamandegan. Saurna rek ngabengkokeun padahal Fir'aun anu bengkok mah rek diluruskeun ku Nabi Musa. Naon wajadna nu tos dipangihan ku turunan kuring teh abaana anu tos diturunkeun abaana ku bapa moyang kuring cenah. Tegasna nenek moyangna padahal nenek moyang mah lamun ti ayeuna ogenan pamileres tuturkeun upami lepat mah kedah diluruskeun eta pamandegan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi upami aya pamandegan teh sepuh upami sae luruskeun upami sae tuturkeun maksudna upami salah mah kedah diluruskeun margi seueur pamandegan nenek moyang anu nyimpang dugi ka ayeuna oge. Saterasna watakuna jeung anjeun bukti lakuma duaan tegasna Nabi Musa jeung Harun al kibriyau nah anjeun teh hayang jadi pembesar fil ardi di muka bumi di dieu di Mesir rek ngaruntuhkeun kami atawa kumaha ieu teh cenah itu ceuk Firaun sabab sigana anjeun mah arek ngaruksak cenah kana kerajaan kuring. Wa manahnu jeung henteu ari kuring ceuk Firaun jeung bala tentarana lakuma ka anjeun kabeh bi mukminin arek percaya atau iman teu percaya Musa Harun cenah kuring mah ka anjeun teh maneh mah bangun arek ngabengkokeun pamandegan unggul datang ka dieu teh rek ngaruksak tatanan kerajaan kula ceuk Firaun. Saterasna kapalih dieu tah Wakola jeung nyarios saha nu nyarios Fir'aun tegasna ngumumkeun Fir'aun ka pelosok negeri Mesir ngumumkeun kumaha atuni sok datangkeun ka dieu kadarieu cenah ceuk Fir'aun teh ka pelosok di negeri diumumkeun di kota Mesir bikulli sahirin alim ka saban-saban tukang sihir alimin anu pinter. Waktu sareta dugi ka 70.000 tukang sihir didatangkeun ti pelosok Egyptian tegasna kaum Jipti di kota Mesir. Darongkap sadayana ngumpul di kerajaan Firaun ahli sihir sadayana. Saterasna palamma mangka samang-samang saja datang saha nu datang saharotu sakabeh ahli sihir ka Firaun di kota Mesir. Kola nyarios lahuma ka itu tukang sihir Musa Nabi Musa. Alku sok atu alungkeun cenah ka tukang sihir. Ma antum mulkun naon anu dianjeun dicekel sok mulkuna alungkeun. Jadi waktu sarita 70 tukang sihir 70.000 tukang sihirnya anak tamang hiji ewang tuluy dialungkeun tiba-tiba jadi orai anu garalak jeung linghas. Falamma mangka samang-samang saal kau dialungkeun ku tukang sihir kabeh eta tamang-tamang anu 70.000 urang. Qala nyarios saha Musa Nabi Musa. Majitum bihi naha cenah. Anjeun naon anu perkara didatangkeun eta bihi sihru eta teh sihir. Innallaha sanyana ari Gusti Allah sayubtiluhu bakal ngabatalkeun kana kekuatan tukang sihir. Jadi waktu sareta tukang sihir anu 70.000 orang teh
Nabi Musa ngalungkeun tongkatna jadi orai nu ageng sarta dihakan kabeh eta orai-orai nu leutik anu panempona jiga orai padahal tamangan eta mah sihir. Innallaha sanyana ari Gusti Allah la yuslihu moal memperbaiki Allah. Kana naon? Amalal mufsidina kana amal-amalna jalma-jalma anu ngaruksak di muka bumi. Jadi nu ngaruksak moal dilereskeun tos we ruksak dabongana embung kembali kana kebenaran. Wa yuhiqqu jeung nguatkeun Allah kana hakna. Allahu Gusti Allah haqqa tegasna kana kebenaran anu sampurna nyaeta Nabi Musa. Bi kalimatihi ku kalimatna Allah, ku ketentuanna Allah. Jadi ketentuan Allah mah Nabi Musa tetap menang dina patarungan eta orai tukang sihir dilegleg ku hiji orai tina tongkatna Nabi Musa anu dialungkeun. Walau karihal mujrimuna sok sanajan kariha dibenci ada dipikangewa mujrimuna ku jalma-jalma anu mujrim, jalma-jalma anu bergelimang dosa. Anu jalma-jalma maksiat mangewaeun kanu leres teh da manehanana mung nuturkeun kana kebaikan. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.